warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sadaya ti kelompok 3. Bade nyaritakeun sasakala Kampung Cibeas. Sateut bade perkenalan. Kenalkeun nami abdi Alisa. Nami abdi Reanggun. Nami abdi Silmi. Acanna bade dicaritakeun ku Basa tahun 1745 Masehi atawa 1165 Hijriah. Syekh Haji Abdul Qorib pupusna basa usia 80 tahun. Jeung dimakamkeunana di Gunung Pasantren. Saatos anjeunna wafat, loba anu datang ziarah ka makamna. Aya nu asal ti daerah Tasikmalaya. Saatos Syekh Haji Abdul Qorib pupus kolot baheula ngayakeun bedami jadi bisa ngahasilkeun kaputusan Kampung Pasantren diganti ngaranna jadi bener Kampung Cibeas dikarenakeun deukeuteun pasantren eta teh aya hiji sumur paranti mandi dibanding paranti hisikan anu masantren di dinya. Nepi ka ayeuna oge sumur eta teh osok dipergunakeun ku masyarakat anu di dinya atawa sakumaha. Tapi aya oge deui carita ti kolot baheulana di sisi Kampung Pasantren atawa nu ayeuna disebut Kampung Cibeas eta teh aya kali atau susukan anu aya leuwih atawa aya pusaran cai anu di jerona ngaluarkeun cai warna bodas kawas cai cucuran beas. Aya di daerah eta oge nepi ka ayeuna sosorot ku sebutan Kali Cibeas sabab caina ngalir nepi ka Kampung Ciulan nepi ka akhirna Kampung Hindia belangkeun ti kota Tasikmalaya. Tangkuban parahu nangkup nepi kaki wahari jadi lambang anu tangtu gemah ripah lodinawi gunung pangrango ngadagong ngadagoan anjeun mulang ti panggung baraan du endahna kota Bandung duh endah lembur singkur hejo lemoh panglayungan